nepangkeun masa abdi Gabriel Valentino Nababan ti kelas 11 MIPA 3 salaku anu mimtonkeun diantara sareng rerencangan abdi. Sawa Abi Pasarip ti kelas 11 MIPA 3 salaku anu ngadamel teks diantara. Gitu. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Tuhan Anu Maha Esa anu masih nikmat kasehatan ka urang sadaya. Rerencangan anu sim kuring dipikaresep sareng guru-guru anu kusim kuring dipikahormat. Ni dieu abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan kenakalan remaja. Salah sahiji contona nyaeta dampak negatif tina HP. HP di zaman ayeuna mangrupa kabutuhan komodi kangge pelajar. HP emang seueur manfaatna tanapi oge dampak negatifna lamun arurang ngagunakeunna teu sesuai jeung manfaatna atawa di luar kebutuhan. Contona nyaeta ti rerencangan sabaya saluhureun bahkan sahandapeun anu kacanduan ngegame nepi ke teu inget waktu anu ngakibatkeun hilap kana tugas inti sorangan. Contona PR teu dikerjakeun, kerjaan imah diantepkeun, jeung loba deui anu kaanggurkeun gara-gara ngegame. Sabab eta urang kedah langkung peka ka diri sorangan ame teu kadampak ku efek negatif ti HP. Upami hoyong ngegame oge kedah terang batasna, tapi upami tiasa mah cekap gunakeun HP kanggo hal-hal manfaat. Mung sakitu anu bade abdi dugikeun perkawis dampak negatif tina HP. Hapunten bilih aya kelepatan tina ucapan atawa tina penyampaian abdi sampurasun.